Kagawean itu beak aing mah. Sapu wae. Wal poe pan ieu disapuan buruan teh pas geus ipis pan ieu na oge. Naon teh ngaranna teh lah batana ge ku aing sapukeun wae. Aing kamari mah poho. Di mah aing kasapukeun. Pas rek asup kok aing mah aing eueuh geuning. Pas sapukeun teh ke tempat sampah keur ngagoler. We nyang kere mah aing bawa deui pan. Alah. Cari aya mah kumaha atuh da. Pagawean teh tedekeun beak lah. Aing sok kadang-kadang mah lieur rek nyawa pembantu kudu dibayar pan. Rek meuli robot pan kudu duit, pan boro-boro kudu duit lah. Alaki ge usaha bang korek-korek cok kadang menang kadang henteu. Saing teh atuh aya tedekeun menang wae mah usaha. Nyapir atuh ka kota padahal mah. Lieur urus teh aing mah. Budak urus keuneun sabala rupa. Kus batur pan budak kala alah ampun tingana. Amari pancu bagi kalahan aya ngagoreng kaleci cenah teh mah ngeunah kaleci. Aing seumur pisan pernah ngalebok kaleci mun pelor sapeda mah sugan. Naon? Yang jajan. Jajan wae sateh aing ngeueuh duit tah teu boga duit aing. Ya digawe atuh sia teh. Yesus asia ka kolot duraka teh sedang sateh duraka sia ka kolot mun. Ya. Naon? Heuh aya eueuh duit tak jajan sia ka aing dibobalan buat kembang ku aing sungutna. Oh wah aing teu boga duit lah aing dibayari nu aya ge bapak can balik-balik. Batuk di hanan teu menang batuk teu boga duit mah sia. Jahat emang aing kapten bangun. Jahat teu boga duit aing mah. Nah duit teh lah pokona mah lamun menang arisan nya. Bajeun diraha arisan. Oh nya teu nyaho aing can miluan arisanna ge. Miluan mana ari eueuh duit tak pan bapak sia teu balik-balik. Pusing aing mun kira nu pas ge usaha bang dagang boboko atuh. Usahana oge. Paling menang ge 15 juta paling ge bang boboko mah batian. Atuh meureunana loba. Eta kono sih caklade kanjut. Ih mama koret ah. Koret si aing koret mah moal sagede kieu. Paling ge sagede botol Yakult sa koret aing koret mah. Moal diurus ku aing parabkeun ka lauk sakalian. Ya lah keur jajan mah gampang lah boga duit aing ge mun bapak sia balik tah. Karena ku aing kae jajan sasing sebel. Beuli suka jeung nu boga warungna. Beuli ieu mah meh sebel. Jo. Pak Jo. Naon? Naon sih hadiah? Baturan mah. Betul di baju. Iya. Ka mana? Balik amang. Marek ulin heula ah. Riku lain ngomongin jelema mah. Sanggap naon ka aing jelema? Jurig. Wah, sia budak-budak sia. Aing ngaji sakola bener. Penghargaan ka kolot. Sia ka indung teh hidang. Aing dibebaskeun ka jero beuteung ku aing sia. Ah. Duit. Naon deui wae atuh sateh? Kulit. Kemah. Bukan duit urang. Kemah di mana? Jauh pokoknya mah. Jauh-jauh teh bisa leungit sia. Mana ada budak. Jeung budak mah kena sia pajarkeun etang nya pajarkeun asup tuyul. Wah. Burun teh duit ah. Ih, aing mah tadi si baju deh hanan minta duit ke aing teh dibere eueuh duit tak. Bapak kemana? Kesan balik ke usaha dagang boboko. Gila. Ya padahal ka beureunan geus mainan geus tereh pae ge balik beureunan mainnya pae di lembur batur. Anak udah selalu marawan. Ya kudu aing eueuh di kudu kumaha atuh aing kudu ngajanggol atuh ah sia teh. Mak. Kemah ah. Ih, aing mah Pantu bawaan teh. bawaan harus rek mah barek kabesan babawaan. Atuh mah taang udah di ditu teh lapar ah. Emang kemauan naon? Ih, teri bener teh udah mawa sangu. Ngaliwat gitu. Nah, aing pararusing beas oge eueuh itu tibang aya 4 siki deui, 4 mata deui. Banjut teh jeung dapurna atuh. Mawa hawu itu kudu kompor lah. Berat nu ah. Cak geus cenah banjut jeung dapurna tuh ah.
pusing bisa bapak saya balik-balik gerak ge aing lieur lah. Telepon di mana telepon asa Itu pedak lain. eta mah tuh lain telepon goblok itu hidang sama ih aing mah ge lain yang ngadu lah irah kitu ke mana irah Kan. Jam 7. bisa jeung proposal atuh ka balai desa minta banak itu jang kemah gitu tak ka ieu ka desa Nama tuh kumaha? mun ku aing saya du kemah namanya aing main tanah teu hidang Aku ah. ngeraku da sabubuligi meureun ka desa na ngeraku kan dibantu cek teh Kira-kira si abang aya moal nya. Mana orang itu bisnis ya. Ya we pokona mah. Ya kamu cair mah di si abang eta mah. Buduk-buduk bae mah kabeuli. Bener ya. Heeh, kitu nyaon biasa sok para aya si abang na masalahna mah. Ya senang saya we dari mana? Aya meureun pamajikan. Ya aya cek biasa si ganang manehna mah. Assalamualaikum. Salam. Ya. Dia wae sih. Cek. Da Bang, Cek. Alhamdulillah saya bade ka saha? Si Amang. Amang sia can balik. Ka mana tuh can balik? Usaha di ditu mah. Usaha ka mana? Aku kurilingan mainan mah. Kamari ge di Sulawesi cenah oge. Jauhnya. Abawa palit berenang. Usaha arek naon sih? Ayo boga bisnis. Boga bisnis tadi nama. Bisnis. Masih abang bisa neangan duyung. Bisnis duyung. Duyung. Wah, aing kakara-kadenge aya bisnis duyung ah. Abang bisa neangan duyung nah. Di Sureta si Amang teh nanyakeun ka si Amang gitu teh. Oh, amang sia can balik kumaha nya? Anu di teangan duyungna duyung beda ieu mah. Duyung beda. Heeh. Duyung naon sih? Duyung banci. Ah, pokona lautan Sumatera mah kabeuli. Lamun cair eta mah. Oh, duyung banci. Ya, banci. Emang si amang nyahuan gitu eta duyung nu karitu bisnis duyung. Nyahuan, kurang pernah tinggal di manehna. Eta duitnya gede teh bisnis nu kitu. Buset, hei. Lain gede deui. Pantau. Heeh. Liwat. Iya aing mah jadi duyung atuh aing gede duitna mah lah. Aing gede teuing. Oh, moal payu. Nya moal. Bisa payu. Kieu tah. Duyungna. Eta kos kieu. Aneh aing aya duyung kos kitu. Kumaha nya ceuk nya? Kira-kira baliknya iraha ceuk. Nya teu nyaho aing teu nyaho mainna balik ngari iraha mah. Emang geus lila. Ye geus bara poe mah teh mah bobokot di lusiki rek dagang cenah. Eta ge lain boboko anyar boboko urut jadi tuh dicokotan. Payu gitu ilok. Yeh aing teu nyaho ke lah kumaha manehna lah asal ulah maling we aing mah. Kumaha nya? Yang geus we atuh ceuk ayeuna mah. Bila mana balik? Heeh. Bejakeun aya nu neangan duyung kitu we nya. Oh, anu ngajak bisnis gitu. Tah kitu heuh nya. Oke dibejakeun lah ka amang lah baliknya. Itu mah ngeureun mah lila ya. Heeh, geus tau kudu diukeula lah da ucai lah. Aing di dieu aya, heeh mangga. Ih aneh aing mah. Bisnis duyung. Di mana aya nu ternak duyung? Aing salah kita goblok bisnis duyung aneh. Bisnis mah guna mah atuh cacing. Anak lele, ternak teh ayam. Bisnis duyung aing teu ngarti. Nah aing teh nama anu sina dijual aing da pos duyung sarua wae. Kan aing pas ngajreng meureun ka balong, paling balongna saat paling ge. Rupa wae lah. Halo bro. Hai dirinya. Iya kan ka dia. Rene ka mana dirinya? Dia wae enggak kowe ge. Jadi orang mau gawe we. Mana? Jalan. Oh, ilok. Pas alus pas keriting tuh lagi. Edeuna keriting sarua. Beres tahu itu mah. Apa gimana? Di jalan. Jalan mana? Jalan. Minta tuh nomor HP nak. Bukan aja buat durana. Nanti orang bisa ngajak bareng. Ya oke, kau yang dipenta kalem. Nomor nama. Bang, mana lamun dipenta nomor HP nak? Mana boga HP gitu? Bogo henteu. Ayo terus kumaha teh menghubungi nak? Emang tadi amproknya di mana? Amprok di jalan. Foto nage aya. Jalan di mana? Di ditu. Gede foto nage. Ada tahu foto iklan cet teh. Dan foto awe bener.
Tapi gambarnya awewe, bukna geritik. Sama Anak sih paling dengikeun. Oh nyatanya udah di gambar mah foto awewe. awewe. Kita mah gambar iklan. Sama sebelum mah jomblo we, bakal ngarepkeun awewe lah. Tok, mah tok. Tanya anggus. Teruskan awewe teh, bukna pat geriting kieu. Sama